kuari nungeunah hadar naon ieu nya Mang. Nungeunah mah nyuruput musik bari ngadekeun kopi ya nikmat. Cacahan Mang Tio aju kopina diantarkeun kana ceulik gitu. Atuh dia deui pake nanya, urang pan biasana ngopi susu boy jeung roti. Nah, eta cocok. Geus kira leumpang ka ditu ulah loba cacahan, Bos. Sabaraha meulina? Atuh aing jeung dia doang meureun. Oke siap Mang Tio. Ampun aing masih ampun neuk barang kang kudu loba cacahan heula. Mang Tio, anjir kuat balik deui. Aya naon deui gegeruan? Hehe, meuli naon tadi urang poho Mang? Coba inget-inget meuli naon coba? Meuli kopi jeung tali. Oh bener talina ku aing jeung nalian dia ge diburi. Hampura Mang urang mah trok inget, aku mah orangnya lenggotan Mang. Serius Mang, meuli naon tadi? Meuli kopi jeung roti. Nah, eta lah Mang Tio pinter. Ah, dia gantungan kunci. Ya halo Bos. Yo, jalan sekarang yo. Ada tarikan nih. Nanti gua kirim alamatnya ya. Segera berangkat sekarang. Oke siap Bos. Waduh nya si Ambon nunggu bae di tadi can datang we meleng geuraeun saya tanya. Tinggalkeun bae kitu ku aing nya. Lah ulah karunya. Itu tuh horeng paingan numpangna lambat dong keong sih mah. Mang Tio ya kopina. Kebelah amat dia beli kopi gimbon. Jauh Mang Tio leumpangna. Ai dareup gawe warung meureun. Awo Mang Tio tengayakeun kopi, makana urang neangan jauh heula. Mangi-mangi di ujung. Bos tadi nelepon aya order ya urang. Ha, anu bener ya Mang Tio ya. Aduh panas. Geblek main alungkeun bae dia mah. Maaf Mang Tio, refleks urang saking senengna urang aya order. Ayo urang berangkatkeun kuari. Bon leungeun aing panas bae urut tadi teh ya. Kumaha tadi na kitu? Dia main alungkeun bae kopi kana leungeun aing ini panas. Hampura refleks urang. Bon gantian Bon mah mobil Bon. Oke siap minggir heula. Ai ngobrol jeung aing bari molor oreng. Bon hudang Bon. Bondar Bon. Hai siap. Anak saha ieu ngadenge mama langsung gugah bae pinter. Anak mamah nu paling ganteng.